Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng. Dongeng enteng nuju diancak Gumang Jaya carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karangan Kileuksa para mitra sadaya nyangakeun we hiburan pangbeberahmana. Kawargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng, mugi-mugi tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa dina bagian ka-31 urang teraskeun atuh para mitra cek urang Sunda seueur para mitra kumang jadi jelaskeun teh witan isuk-isuk mana waktu beurang mana disebut pabebeurang mana disebut pasosore sareng sajabina mana di waktu peuting atanapi disebat cenah isukan pageto poe ieu mangkukna kabari asa babaraha poe ka tukang tos dijelaskeun para mitra mugi-mugi etang-etang hiburan tiasa katampi kalain nyugemakeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi di mana we linggihna mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa dina bagian ka-31 urang lajengkeun deui. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karya Kileuksa kahaturkeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh kasugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan acara ieu mangga nyangakeun para mitra carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna teh nincak bagian ka-31 teu karaosnya para mitra enggal pisan ya nerelek waktos deh. Harita teh para mitra sadaya Pak RT Bahjilun Mangkurip Katut Ading marulang deui ka lemurna sabada tas nyaba ka daerah Siluman teh. Dasar dongeng. Teu mangga para mitra wilujeng ngabandungan ieu acara hiburan etang-etang pangbeberahmana ieu mah. Hiburan para mitra ngan sakadar hiburan wilujeng ngadangukeun. Gancangna carita para mitra sadaya rombongan Pak RT geus tarepide ka lemur. Langsung ka imah Mangkurip di dinya ngariung ditepas dibagiakeun ku Bi-oon nu geus lila ngadagoan. Ayeuna mah barang jo nu daratang teh teu wakata tanya, tuluy nyodorkeun heula cai teh jeung kadaharan. Lantaran geus nyaho yen nu kakaradatang teh carapeun. Atuh samemeh cacarita Mangkurip jeung baturna barang dahar heula sarerea ngareureuhkeun kacape bari ngopi. Aya ge nu ngalepus udud siga nu nikmat pisan. Lamunan masih keneh kanu jauh nyipta-nyipta anu tadi karanapan. Bet asa dina pangimpian. Tapi lila-lila mah Bi-oon teh teu sabar. Hayang geura nyaho kana nasib nu jadi anak. Pok nanya ka salakina. Sangkurip, kumaha anak urang teh kapanggih? Nah geuning lengoh bae pan kamari teh geus janji rek mapageun si Nyai lain. Tapi nah ayeuna teu kabawa geuning. Kitu ceuk Bi-oon kawas nu ngababarikeun bae. Salah nanya teh atuh bet kawas nu nyokot barang bae. Apa ieu mah geus puguh lain pagawean nu enteng-enteng, hiji pagawean nu kacida beratna. Malah mananonkeun nyawa mun hayang hasil teh. Jadi perkara budak macan hasil. Lain teu kapanggih ngan hese nyokotna. Jawab Mangkurip leuleuy, panon mah melong kaburuan siga nu jararauh paninengan. Ras inget kana pangalaman di alam siluman. Teu hasil. Nah kumaha kaayaan si Nyai teh atuh cing caritakeun ka kuring. Mani geus sono hayang tepung jeung nu jadi anak, babakuna mah hayang puguh we atuh. Ulah ngandel-ngandel nu can karuhan. Pani maestu matak bingung, disebut aya da eueuh, disebut eueuh da aya. Mun hirup keneh hayang puguh dumukna, mun geus maot hayang puguh pajaratanana kitu. Sabar heula atuh on, ulah wakan nyarita nepi ka palabadinya. Keur diusahakeun keneh. Kieu nu saenyana nama anak urang teh aya keneh di kieuna ngan can maot atawa leungit. Artina mah jadi can maot atawa leungit anak urang teh malah mah peuting tadi geus kapanggih ku akang teh.
Ngan teu bisa kabawa balik. Ari nu jadi lantaran ayeuna mah geus babarengan jeung hiji jajakan nu jiga Arjuna teh ya. Kungsi dicokot ku Abah jeung ku Ki jeung Jang Ading. Tapi teu hasil malah kalah kacilaka hampir-hampir paragat nyawa. Nyai teh balik heula susuganan aya milik rek menta tulung ka Aki Antri, tah kitu on sing sabar heula. Nah, atuh make jeung babarengan jeung kitu patutnya. Nah, urang mana si Arjuna teh sanyana asa teu pararuguh teuing. Da Arjuna mah aya ge di alam pawayangan ngan sakadar barang heureuyan. Nya teu kudu jauh mikiran lah. Da urang mah rumasa bodoh taya kanyaho keun bae ulah loba pikiran nu lain-lain. Mending sing getol ngadu awe kanu maha kawasa sangkan unak urang katulungan. Ngan omat ulah sok goreng hate pamali. Oke atuh tapere kumaha ayeuna Kang? Bi Oon bangun bingung. Kasedih geus teu puguh watesna. Si Panon murubut maseuhan pipi najan kudu disabar-sabar 1000 sabar ge ari kangaranan hiji inung ka anak mah tetep matak bingung jeung nalangsa. Teu boleh jadi pikiran. Ya sok we Bandungan. Keun akang rek badami jeung Pak RT, apan matak ayeuna ngariung di dieu teh rek badami sakali deui pikeun mikiran pilampaheun saterusna. Ngan ayeuna mah karunya cara pieun keneh bisi goreng mikiran anu capek mah. Bisi goreng mikirna sabar we heula. Jawab Mang Kurip. Nya Bi ke sabar heula Bi. Ieu ge keur pada mikiran. Matak abring-abringan obatan ge bagat ku hayang rengse ieu teh. Ceuk Bah Jilun milu nyarita. Tapi Panon malong keneh kanu jauh Panon mah siga nu hayang sidik. Kana lebah-lebah nu tadi kaliwatan, dati didinya mah katempo ari lebah-lebah nama. Ngagunuk tatangkala nu jarangkung badag, ngan curugna teu katempo kahalangan ku kakayon. Bi Oon teu nema deui Mang Kurip ngahulang mikir. Nu sejen jempe komo ading kalah ka ngalamun inget kana kalakuan nu geus 3 kali adu hareupan jeung Arjuna. Tapi taya pameunang eleh jeung eleh bae taya pisan kakuatan. Sanggeus rada lila jempena Pak RT ngamimitian ngagilirkeun diukna. Meni madep ka sararea sila ipis rapih naker. Ading jeung Bah Jilun pada madep bangun geus ngarti kana niat Pak RT. Mang Kurip mah anggar sila tutug nyarane kana bilik bangun bingung. Yu ayeuna mah urang badami nu bener narek kumaha lamun geus kieu. Sabab yakin pisan nyi Nining teh aya di nagara siluman geus masket ka hiji lalaki nu ngaran Arjuna. Eta lalaki urang sebut si Arjuna weh. Najan kakara siga ge teu naon-naon, da ngaran gampang nyebutna, ngarah gampang. Cing rek kumaha pilampaheun urang saterusna. Ceuk Pak RT muka obrolan. Iyo Pak RT ceuk pamikir Abah mah. Geus teu kudu loba aturan sabab ayeuna geus yakin. Mana komo da Mang Kurip jeung Jang Ading. Mani geus apal kana kaayaan di ditu. Aduh ayeuna kasaksian ku Pak RT jeung Nyi Nining aya di nagara siluman. Jadi ayeuna mah kudu buru-buru we laporan ka Ki Andri. Nya kumaha carana sangkan bisa ngarebut Nyi Nining. Dari dila-dila mah bisi paur, bising teu kapanggih manten ge. Ceuk Bah Jilun dari anaker. Manehna geus hayang mapagkeun Nyi Nining ka nagara siluman, pok ading nempas. Leres Pak RT. Ini mah langsung we ka Ki Andri. Margingan Aki Andri anu bakal bisa nulungan. Urang mah teu bisa naon-naon atuh. Nya satuju nama atuh ai kitu mah. Kumaha pamadegan Mang Kurip? Satuju pisan kuring mah Pak RT, nuhun ari sadayana. Kagungan maksad kitu mah. Da leres kedah ku Aki Andri ari kieu carana mah. Margi urang mah geus yakin moal bisa ngarebut da teu boga elmuna. Geuning kalah katipu jeung katipu, capek jeung ampir cilaka, jawab Mang Kurip tegas. Ya nuhun ari satuju sarerea mah jadi moal hese migawena. Tapi sakumaha nu geus disebutkeun kamari yen Aki Andri teh lamun can lugay ulah waka diganggu. Sabab anjeunna nuju tapakur neangan ilapat nu hade. Pikeun nangtukeun carana nulungan. Ngarah beres ka sarerea, tah kumaha lamun geus kieu? Napaksa tepungan Aki Andri atawa kumaha? Sabab kuring mah inget kana amanatna bisi kabedon. Pak RT bingungin. Sabab manehanana geus asak badami jeung Aki Andri. Ulah kumawani ngaganggu. Wah, da ayeuna mah geus kanyahoan dumukna atuh Nyi Nining teh aya di nagara siluman. Nya make kudu mikiran deui. Tingajuk juga ditu, panji teh nu diteangan teh Aki Andri meureun. Ieu nu diteangan ku Aki Andri teh hayang meunang laratan nu pasti. Taina ku urang geus kapanggih nu naon deui atuh Pak RT. Jawab Bah Jilun dari anaker.
Manehna teu sieun ku aki antri da geus boga kayakinan. Yen nu diteangan ku aki antri ge kitu, neangan ilapat nu hade pikeun neguh di mana ayana nyeunini. Nya teu naon-naon ari kitu mah. Nama tu urang tepungan ayeuna. Urang sarerea we ka ditu ngarah ngarti jeung ngabandungan kana naon-naon nu bakal dibadamikeun. Pak RT eleh deet. Apaksa nurut kana usul Bah Jilun. Da kaharti maksudna jeung loba nu baris tanggung jawabna. Mangga Pak RT satuju kuring oge, tembal mangkuri. Nama tuh, urang sakalian ngarasase. Pak RT turun kaburuan kawas nu geus teu sabar. Dituturkeun ku ading jeung Bah Jilun. Ari mangkurip amitan heula ka Bioon sanggeus tarapi beral miang ka imah aki antri. Babarengan opatan ngarah kuat dina aya perdebatan, da sarerea ngarasa tanggung jawab. Muga-muga we sing hasil ulah aya halangan harungan. Muga-muga si Nyai sing salamet bisa kabawa deui ka lembur. Nah, atuh bet kabeng bat kuno teu puguh make kataji ku bangsa siluman. Dasar nasib sok tarasa kara-kara. Dipilih teh menang leuwih harianeun budak teh. Ceuk Bioon bari mencerong kanu arindi. Hatena rada lelenyapan nempo salakina nu incah. Bet watir nempo nu kitu mah para mitra. Burber ngabela anu jadi anak harita teh. Sedengkeun manehna mangan ukur bisa ceurik mikiran bari ngumara Cipanon. Tapi najan kitu ge masih kene aya harepan da geuning, aya bae nu ngabelaan, najan nu sejen geus jempe oge. Ari Pak RT jeung nu duaan mah masih kene satia nareangan ini. Kocapkeun Bah Jilun jeung baladna harita geus tarpi kanu dijugjug. Malah Pak RT geus uluk salam tapi ti jero taya nu nemalan. Sababaraha kali uluk salam tetep taya nu nemalan. Bah Jilun jeung mangkurip rada salempangeun, bisi aki antri teu beunang diganggu. Komo ading mah meningah huleng. Lantaran aki antri nu jadi gunung panangeuhan, lamun teu daek bijil bakal buntu kalakuan. Gedor atuh Pak lah, sugan we keheuleun ari digedor mah. Lamun aki kaluar buru-buru menta dihampura, da butuh kitu pokona mah. Ceuk ading bari tuluy diuk dina gorodog. Panon melong ka Pak RT. Ih, goreng kegituan majang. Kena urang tanyakeun heula ka incuna. Sabab bisi keur eueuh aki antrina atau bisi teu meunang diganggu ke. Jawab Pak RT, harita para mitra sadaya. Tuluy rurat reret ka imah hiji deui. Eta imah teh incun aki antri nu geus bumen-bumen di dinya geus nguren. Tapi di dinya ge tiiseun janela jeung pantona rutup hiji tanah yen tru bumi teu aya di imah. Areueuh meureun dana rutup, geus gedor je. Susuganan aki antri bijil, keun ku kuring urang gedor. Bah Jilun maju. Tuluy ngetrokan panto tarik pisan nepi ka dor-doran kawas nu ngambek. Tapi aki antri teu aya kaluar malah mah henteu nemalan-nemalan acan. Bah Jilun harita nyarita deui. Be, kamana aki-aki kolot teh nya? Piraku? Hari aya mah teu kaluar da meureun gandengeun. Buah-buah teu araya meureun Pak RT. Coba teuing atuh Bah Jilun tanyakeun ka ditu sugan aya budak. Pak RT nunjuk ka beulah kidul. Di dinya aya palataran paranti barudak ulin, kalayan teu loba catur leos ading ini. Rek nanyakeun kanu aya di dinya, tekung silila geus balik deui, pok ngomong bangun handeueul. Teu nu terangeun, Pak RT da ti kamari ge teu anu kaluar cenah pantona nutup wae, sigana mah aki antri aya di jero keneh keur tapakur meureun. Beuh. Aku mah atunya da piraku ari kudu maksa onaman mah, teu sanggup ari kitu carana mah lah. Sajabana teu sopan teh oge moal bener pagaweanana cing kudu kumaha mun geus kieu. Teuing manganyangakeun ka Pak RT. Eta bingung kumaha atunya. Nyari teu bisa dipaksa mah urang balik we heula isukan atawa angke pasosore urang susulan deui. Atawa muga-muga sing tereh bijil ulah kamalinaan teuing numpi kitu, ceuk mangkurip bangun handeueul. Moal beresna ngadaguan nepi ka isukan mah paksa we atuh mun perlu mah imahna sungkal. Nah, sese teuing. Adi ngomong bedas maksudna ngarah kadenge ku aki antri nu aya di imah. Tapi tetep taya hasilna imah jiga kosong taya jalmaan. Jeung deui can kanyahoan nu pasti teuing ka mana aki antrina. Ih goreng jang moal pihadeun ari kitu carana mah. Ayeuna mah wayahna we sing salabar urang baralik heula ka imah. Sugan engke pasosore lugay. Urang tareang deui ka dieu. Ayeuna mah butuh ku istirahat heula, da kuring mah tunuh ieu can sare ongko lah. Ceuk Pak RT kapaksa ngajak balik heula.
Atuh taya nu bisa nolak da memang kitu kanyataanana. Ki antri geus puguh teu aya teu bijil nepungan semahna. Ya teu naon kitu ge ieu urang baralik heula. Akhirna sarerea kapaksa baralik deui. Mulang ka imahna masing-masing rek reureuh heula. Mangkurip menilungse bangun taya tanaga reuwas ku kaayaan anakna melangjeng hariwang sok sieun teu katulungan. Komo sanggeus yakin aki antri teu tepung mah hatena beuki ngolemar bae. Tuna heula kaayaan di lemur Cibonteng nu masih keneh ribuh mikiran Nyinining nu leungit. Sabab nu milu hariwang lan lain saukur jalma-jalma nu milu neangan wungkul. Sakur nu aya di lemur ngarasa lewang sok sieun Nyinining teu beunang deui. Beja ngeunaan eta geus nyebar ka salemur sararea geus pada nyaho. Ayeuna urang caturkeun nu keur dipikah hariwangna, Nyinining harita teh basa ditinggalkeun ku Bahjilun jeung baladna. Wayang nu keur ditangap bener-bener bubar, lalakon geus tamat ceuk itungan di dinya mah sapeuting jeput padahal mamun diakurkeun jeung alam manusia mah geus 2 minggu. Poe eta di alam siluman Nyinining jadi tamu agung pada ngahormat ku sapangeussi nagara. Sabada bubaran wayang Nyinining dibawa ku Arjuna ka hiji tempat nu kacida agrengna. Oreng Arjuna teh putra raja, da harita ge Nyinining dibawa ka karaton. Putra raja para mitra ya. Putra raja Astina teh atuh Arjuna para mitra, putra Prabu Pandu. Harita para mitra sadaya Nyinining dibawa ka karaton disambut ku para punggawa jeung ibu ramana Arjuna. Ka Nyinining jiga karatu pada ngahormat ku sarerea. Anehna Nyinining teu ngarasa kagok atawa asa-asa, estu jiga geus biasa we. Jiga geus ngalaman jadi prameswari teu ngarasa yen dirina anak jalma biasa. Urang kampung nu langkanya baka kota. Kuduna mah rada kaku atawa ngampung tumarumpang. Tapi ieu mah sagara lupa lancar. Taya kagokna, taya kakuna jiga geus nyaan jadi prameswari. Malah hatena ngarasa bagja sababogara hayat nu sakitu lobana. Cicing di karaton agreng malah geus ngadenge beja yen lalakina teh tereh dijenengkeun raja da puguh baris ngaganti rama nu parantos sepuh. Dina hiji mangsa sabada dihormat-hormat ku pangeussi karaton, Nyinining dibawa ka taman kemang ku Arjuna diantir ku para emanu satia. Malah katuangan teu tingalin unggal angkat-angkatan kudu bae sayagi. Harita Nyinining diuk dina bangku taman ngareneng jeung Arjuna. Kaayaan kacida matak betahna salegere jeung loba pikawa asin. Kukupu pating keleper kana kembang hawa tiis matak betah. Ari para eman dipiwarang ku kakaputren ku Arjuna. Atuh tinggal duaan we di dinya teh. Nyai, kumaha betah di dieu? Bilih aya kakirangan maengal nyarios kapung kakang. Atanapi munut ka para eman sadayana oge sanes sasaha nanging piwarangan nyai. Moal aya nu wantun baha. Cek Arjuna ngamimitian cumarita estu dari anaker kawas kagarwana bae. Betah pisan Kang sarta sagarupi cekap teu aya kakirangan. Abdi bingah liwat saking. Margi sagarupi kapriyogian parantos aya. Sawios teu kedah ngemutan eta, mung eta we abdi teh bade tumaros ka salira teh margi asa teu puguh ieu teh. Ceuk Nining bari ngareret. Mangga bade tumaros mah ulah asa-asa di dieu mah. Moal aya nu kumawantun ngaganggu, komo ka engkang mah teu kedah sungkan. Bruk brak we supados gampil sarta lancar upami aya naon-naon. Mangga geura saurkeun. Abdi teh aya di mana margi asa teu acan teteg kana hate. Nyai teh aya di taman caket kaputren. Atuh salajengna aya di nagara engkang sarta nyai nuju janten tamu agung di ieu nagara. Dupi nu dilinggihan taya sanes iwati karaton. Tempat engkang sadidinten janten engkang teh di dieu mah pribumi asli. Pun bapa jadi raja nanging tos sepuh. Anjeunna tos sababaraha kali miwarang milari bojo ka engkang. Supados enggal di istrenan janten raja. Margi kedah garwahan heula cenah. Supados teteg dina ngaheuyeuh tayeuh molah nagara. Arah teu loba pamikiran teu ayeuna kaleresan tos penak sareng salira. Tangtos moal mige bakal janten raja engkang teh. Ari nyai bakal janten permeswari. Nanging kedah resmi heula janten bojo engkang. Da ayeuna mah kasebatan nembe papacangan. Malah nyai kasebat tamu keneh tah kitu geulis. Ceuk Arjuna teu asa-asa nyarita lancar kawas meunang ngapalkeun. Nyinining meningah uleng manehna asa teu percaya kana omongan Arjuna. Da asa dina pangimpian tapi aneh. Hatena bagja pisan asa manehna we nupang bagjana di dunya teh. Ceuk pamikirna mah dunya teh asa nu manehna sorangan.
Nyinining harita nyarita deui para mitra. Kitu nuhun atuh ari laras-laras kitu mah. Abdi bingah sarta nampi kana sagarupi kasayan Kakang. Nanging kumaha maksad salira nu salajengna? Abdi mah teu acan ngartos. Nyinining kawas nu malaweung. Bet nanyakeun ka hayang Arjuna padahal geus puguh rek dijieun pamajikanana. Gampil. Kieu maksud Kakang teh ayeuna engkang bade tumaros ka nyai. Nah kersa upami ditikah ku engkang. Narido janten permeswari di kerajaan, margi kapun kak kapun biang sareng kapun bapak, tos disanggem yen pun engkang parantos kenging pijo bodoh nyapuk tosna salira nyai. Hatur nuhun abdi nampi pisan kana kapalai salira. Nuhun ari kaanggo mah nanging kanggo ngaresmikeun abdi teh nyuhunkeun tempo, margi hoyong diwidian heula kupun bapak. Teu raos ari teu nyarios heula mah, atuh sajabi ti kitu abdi teh peryogi ngemut heula nu langkung asa. Da asa numpang keneh aya di dieu teh. Jawab Nyinining tegas. Aneh di dinya mah teu aya kakagok, tara mikir heula rek nyarita teh. Naon-naon nu jadi kareteg hate eta pisan nu dikedalkeun secara lisan. Teu kawas di alam manusia mun dina hate bodas kadang kala kedal mah hideung, tapi di dieu mah beda pisan jeung sasari. Nuhun deui. Katampi kalayan kabingahan ari kitu mah. Namai nguping kitu getos pirang-pirang nuhun, margi nyai teh janten harapan balarea. Tos pada ngartos ku sapangeussi nagara, margi upami teu acan, aya nyai pun engkang teh moal ka janten raja, margi kedah gaduh bojo heula. Upina ayeuna bakal laksana margi tos aya calon satia. Perkawis nikah nama sawios teu kedah rusuh. Daleres kedah ngemut heula sing asak supados tenang. Komo kedah nyuhunkeun widi heula ka Ibu Rama. Da engkang ge teu hoyong jaku jalan awon. Hoyong kenging widi supados raos kapayuna. Ayeuna mah mangga sing raos-raos reureuh di dieu. Malih mah upami palai jalan-jalan mangga ku engkang dianteur. Arjuna marah mai bakat ku bunga. Sabab Nyinining daek dikawin ngan karik bebeja ka kolotna wungkul. Nyinining ngarasa bungah malah maleuwih ti bunga. Sabab ngadenge yen dirina bakal jadi prameswari sarta geus disatujuan ku Ibu Ramana Arjuna. Hatur nuhun Kakang, abdi bingah ari kitu. Mangga abdi bade tumut ka engkang, nanging sakitu syaratna hoyong kenging widi heula ti pun bapak kalih pun biang. Supados teu janten emutan kanggo kapayuna. Ceuk Nyinining bari seuri leutik. Batereueus rek dipibojo ku Arjuna. Mangkani geus jadi lamunan tiba heula jadi bahan panyileukan beurang peuting. Puguh asa bagja ka bina-bina moal aya nu kitu baturna. Bilih palai amengan hayu. Urang ningalian ka aya di nagara, urang ka alun-alun, ka pasar, ka tempat-tempat nu lalega sareng sae pamandanganana. Di dieu seueur nu aneh mata kresep sareng mata kuas. Ceuk Arjuna ngajak ulin hayang nyenangkeun Nyinining. Mangga nanging ke heula Kakang, abdi hoyong rengse heula badanten, na bade iraha kinten-kinten ngalamar teh. Saena mah engal sumpingan pun bapak geura wakca ka anjeunna da moal burung laksana. Abi tos hoyong engarengse supados teu seueur emutan. Tah kitu maksad teh supados beres heula. Ceuk Nyinining kawas nu maksa. Hayang buru-buru dilamar ngarah tereh jadi prameswari tada teuing bagjana. Oh kitu. Sae pisan eta maksad teh. Pun engkang satuju kana kapalai salira, mangga enjing bade nepangan ka tuang rama. Bade sakantenan dilamar tangtos engkang ge enggal ngarengsekeun. Daleres kedah ayeuna ngemutanana nanging di mana bumi tuang rama teh? Nuhun di lemur Cibonteng teu tebih ti dieu rupina mah. Bumina sisi jalan palilaneheun garduh rona, di dinya aya rorompok abdi. Nuhun. Keun enjing urang tepangan. Ayeuna moal tiasa margi teu acan sasayagian. Yuk urang ameng jalan-jalan supados kuninga kana kaaya di dieu. Resep geura seueur nu aneh. Unyuk sumangga sejangiringan. Arjuna kacida bunga heunana. Tuluy ngagendeng Nyinining dibawa ka kaputren. Barang sup kadinya Arjuna ngagupayan para eman. Harita keneh ngaburu dua tujuhan lajeng diutus ku Arjuna pikeun nyadiakeun anggoan anu aralus keur nyalina Nyinining. Harita keneh Nyinining dibawa ku eman ka hiji kamar nu alus jeung gede. Didinya sagala aya parabot kumplit mun aya kahayang karimenta. Nyinining rek ngalaan baju tapi geus kop. Manten ku eman anu saurang ngalaan tarumpah, nu saurang muka baju, anu saurang nyadiakeun keur ganti.
Nyinining hareugeun da kakara harita ari pada ngadangdanan mah biasana sok kusarangan. Tapi nyinining teu wani baha nurut ka para eman. Harita disalinan diwedakan dipasieup ku para eman. Dibere perhiasan nu aralus, dibere pakaian sing sarwa enah. Sanggeus beres sina ngaca, na atuh ari buncelik nyinining bakat ku kaget. Kalinglap ku kagelisan sorangan. Sabab asa jauh pisan bedana jeung ti heula. Nyeh nyinining imut, kalah kana namahan sari, estu matak geget matak resep. Para eman hookeun kabeh sababoga dunungan, sakitu herang mencrang. Harita nyinining tuluy nanya, "Bibi, na teu ngewa kieu, teu camerok teuing wedak teh?" Nyinining nanya ka para eman. Nu harita ngariung bari deku hormat naker pok manu kolot ngajawab bari nyemah. "Teu Gusti, sadayana parantos kaing mah pantes nun, moal aya nu kirang." "Syukur tapi kumaha tu ayeuna?" "Sumangga urang kapayuneun karaton margi Gusti Ratu parantos ngantosan di ditu di payun nun. Malih matos ngutus para prajurit kanggo maparin bewara ka sapangeusih nagri. Baris aya gamparan nu baris ngalang-ngalang nagri nun." "Kitu nuhun atuh Bibi, yu uring anteur." "Unyuk sumangga nun," cong nyemah eman teh. Tuluy nangtung malah anu sejen milu nangtung. Bering nyiringkeun nyinining ka karaton barang tepi kanu dijugjug Arjuna geus saged meunang dangdan. Geus nangtung gigireun lawang karaton tukangeunana ngajajar opat prajurit nu mawa tumbak nu bakal jadi pangap. Wilujeng sumping Nyai sumangga lajengkeun kana kareta. "Engkang parantos sayagi kanggo nyarengan salira jalan-jalan." Ceuk Arjuna bari ngaleng ka nyinining. Nu dibagiakeun ngan ukur imut ari gulang-gulang jeung para pangawal mani colohok bengong. Kawas nu heran nempo nu geulis tapi saurang ge taya nu wani nyarita ajrih ku Nyi Putri. Ari hareupeun karaton geus ngajugrug kareta emas cahayana hurung ngempur matak seram. Ditarik ku kuda samparani sajodo kusir ginding jeung gagah. Nyinining meni bengong nempo kareta emas kabita ku harerangna. Siga emas jeung kuda-kudana. Tapi teu kaku atawa ngerakeun tetep bisa leumpang kalayan tenang digendeng ku Arjuna. "Mangalingih urang mios ayeuna pisan," ceuk Arjuna bari nunjuk kana kareta. Nyinining ungah lalaunan. Bari rarat-reret nempoan kaayaan di jero kareta, tetela matak betah jeung tumanina. "Bade ka mana heula ayeuna teh Kakang? Abdi mohoyong kanu sae pamanangan upami tos kitu name kalebet kota." Nyinining nawar, unyuk sumangga. "Engkang ngiringan pisan." Arjuna satujueun kahayang nyinining dicumponan da teu matak rugi, pok deui marentah. "Kusir, coba pajukeun lalaunan ulah gancang teuing." Teu kudu ngadua kali marentah. Beretak 2 kali kuda lumpat geleuyeung kareta maju. Lempang lalaunan nyinining meningal nyap hatena waas jeung asa nikmat karasana. Kakara ayeuna manggih kanikmatan anu pohara bet asa sorangan we nu pangbagjana teh sabab laksana sapaneja naon rupa nu jadi lamunan jadi kanyataan. Gancangna carita nyinining geus tepi ka hiji tempat nu asri. Matak betah poho kabali, matak waas jeung tumanina, pamanangan plung-plong ka unggal juru. Tetempuan lepas jeung matak waas, kabeh matak resep, matak bunga, matak kelar kana ati. Sanggeus seubeuh nyeusup hawa seger di dinya, nyinining ngajak kanu sejena. Tuluy dibawa ka kota nu rame, gageleuyeung dina kareta emas. Sakitu jalan nanyak teh jeung mudun, asa rata we jeung teu karasa dagdigdug kawas dina jalan empuk. Sadatangna ka kota disambut ku rahayat nu geus lila ngadagoan. Saparat-parat jalan loba nu ngagugupai nanakeun bunga, tepung jeung prameswari. Kabeh bagja bisa nempo beungeut nu geulis pigarwaeun Arjuna. Puguh nyinining kacida bungahna lantaran geus karasa nikmatna jadi pangagung. Jeung asa reueus geus bisa ngabungahkeun ka Arjuna jeung rayatna. Sanggeus wareg kukurilingan di kota tempat-tempat rame geus kasorang. Tuluy mulang deui ka karaton dikawal ku para prajurit nu tarumpa kuda. Taya nu wani cucunga kabeh hormat ka nyinining. Sadatangna ka karaton disampakeun ka tuangan nu sing sarwa raos. Inuman taya kakurang para jongos geus hayagi rancing geus nyadiakeun nu sumping. Kalayan teu loba catur berak duaan taruang. Ari para ponggawa misah deui tempatna. Nyinining kacida laparna. Lantaran asa geus lila can manggih dahar. Puguh barang diajak dahar teh meuli sekut da ongkoh ka daharanana. Nu ngarinah wungkul matak ngahudangkeun nafsu kana barang dahar. Abdi bingah parantos terang kana kaayaan nagara nu sakitu enahna. Mugi-mugi sing lungsur langsar sagala rupina.
Sing hurip Gusti waras abdi subur makmur gemah ripah loh jinawi. Ceuk Nyi sareng sena dahar. Hatena guligah kabina-bina bungah nutaya papadana. Nuhun. Hatur nuhun kana piduana. Engke mah ieu nagara teh janten kagungan Nyai. Urang nu kawasa di ieu nagara ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara. Margi upah parantos nikah engkang baris di dieu janten raja. Ngagentos pun bapa nu parantos sepuh. Ari Nyai bakal janten prameswari nu bakal pada ngahormat ku sapangeussi nagara. Ceuk Arjuna bangun reueus sugema boga calon bojo nu sakitu herangna da di nagara manehna mah teu aya. Muhun mugi-mugi sing laksana nanging kedah engal-engal nepangan pun bapa. Margi abdi moal layak ditikah ku kakang upami teu aya widi ti pun bapa. Mangga sarukeun sagala rupi pamaksadan. Da moal burung ditampi margi abdi parantos nyangem ka pun bapa ti payu. Mangga bade engal ngadeurisan. Nanging ti engkang aya panuhun salira ulah ngiring. Langkung saya antosan di dieu. Keun engkang nu baris ngadeurisan ka tuang rama. Mangga abdi mah ngiringan bae. Geus kitu Arjuna jeung Nyi pindah diukna ka taman. Didinya reureuh bari ngobrol saruka bunga bari sagala dicaritakeun. Nyi beuki betah bae poho kabali da puguh didinya mah sagala nyampak. Sasat dipigusti ku sapangeussi nagri, disembah ku saeusi nagara. Sagala rupa kaperluan geus nyampak, lamun aya kahayang karimenta, daya kakurang sarta moal aya nu wani mumpang. Wakros na seep di para mitra deh.